Jeung tos mapainan fatwa sebahagian ulama abad 5 Hijrah ka dieu matwakeun bijawazi nawi shogir nisa fil wala imwal aproh ngamatwakeun kana ngahukuman meunang budak lalaki leutik keneh ningalikeun awewe dewasa dangdanan anu geus kolot dangdanan fil walaim dina waktu walimatul arus eta panganten di dangdanan tah budak leutik mah meunang nempo ati kolot mah doraka ningalikeun pangantenna kursi pelaminan tah we na geulisnya pangantenna nya doraka ieu mah ngaha jadi pajang na kursi pelaminan panganten nu nempon nu odangan kabeh lain mahram atuh kabeh doraka nempona nu salamet nu teu onangan duitna selamat gitu doraka deh mentak di dieu mah keur anak kawin ulah nang andek nyumbang dangdanannya ulah haram kecuali sidang danan teh diingkeun di jero kamar usahakina we doang tempokeun kali nya eta mah nang kudu eta mah ieu mah dandanan diingkeun rame ya mantak ngomong-ngomong zaman kiwari diundang wajib datang hese soalnya wajib datang teh di tempat datangna ulah aya maksiat karak wajib datangan undangan aya maksiat mah teu meunang haramna ge datang kayaknya tuh bakal nempokeun panganten awena teu wajib datang gitu. Ada maksiat kalinya